Wilujeng tepangdang sareng acara batuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh mincak bagian katilu. Para wargi anu mulia mangga dongeng urang teraskeun nyaeta para mitra sadaya carios nyambung judulna Panji Wanara. Jadi mah carios kerajaan mangga urang teraskeun bae para mitra intrik-intrik hati kumaha cenah aduh ieu teh mangga urang teraskeun para wargi carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara karangan Koswara dina bagian katilu. Salajengna Kangjeng Raja Malika garwana nu dua bari pokna Empu Marios. Nyimas Nawang Asri sareng Nyimas Nawang Asri bojo Kakang. Nu sami dipincinta ku Kakang sagemblengna. Mugia aranjeun duaan sing alalakur kalayan mugia sing bisa babarengan ngurus nu jadi anak. Buktina Den Aji jeung Den Laras. Nya kitu deui sing bisa ngajaga diri jeung ngariksa nagara sangkan taya kajadian naon-naon nu teu dibiharep Nyimas. Kumaha Nyimas sanggup? Panitip Kangjeng Raja retret antara Kanyimas Nawang Asri jeung Kanyimas Nawang Asri anu lingih aya payuneunana. Dua garwa Kangjeng Raja nu sami gelisna sami kayungguna najan benten yuswa sasareng nganyemah hormatna keur bari ngagalindeng sanalisa. Kaulanun Kakang mugian teu salempang salami Kakang angkat kaulanun. Jisim abdi sanggem ngalaksanakeun kana sagala rupi amanati salira kaulanun. Nya kitu ka Ayi Nawang Asri sareng ka Den Aji kalih Den Laras. Kantenan jisim abdi baris mikanya sareng micinta nu sagemlengna kaulanun Kakang. Janten sagarupi ge sumangga sejadi estokeun ku jisim abdi teh kaulanun. Sanaos jisim abdi sami Kakang moal bade baha. Pokona mah sejang estokeun kana kapalai salira Kakang kaulanun. Moal bade ngijing sila bengkok sinembah sawangsulna abdi ngaduakeun ka salira. Muga salira salabina aya dina kasalametan kaulanun. Ceuk istri nu hiji deui. Aduh bagja Kangjeng Raja mah nya aduh. Ieu teh istri dua jaba selir loba lah. Ieu mah nya. Paingan cek si kabayannya yang ngimpi jadi raja cenah para mitra. Aduh nyan. Hayang ngimpi jadi raja loba selir loba dahareun cenah kitu. Atuh cenah gede kakawasaan ngimpi we. Kan saukur ngimpi para wargi mangga urang teraskeun. Kangjeng Raja harita ngagak-gak seuring. Kakang teh ngarasa bagjana nu taya babandinganana. Ku kasolehan aranjeun nu teh telah sadia keur ditinggalkeun. Nya kitu ngarasa sugema wire aranjeun baris akur dipiharep bilas bisa silih belaan salila akang teh aya di negara. Kitu tah maksud Kakang teh. Atuh ayeuna urang silih doakeun bae. Rai duaan sing salamet salami Kakang teu aya. Nya kitu deui Kakang nedapi duana muga-muga aya dina kasalametan bari hasil pamaksudan ngan amanat ti Kakang. Bade amanat naon kaulanun Kakang? Nyimas Nawang Asri harita teh para mitra nyarita miheulaan malah tuluy Nyimas Nawang Asri ge nyarita deui. Sumuhun bade amanat naon Kakang? Nyaeta
amanat ngeunaan ka aya nagara mugarai duaan sing bisa dipercaya. Kaduana mun ayana naon anu teu bisa diungkulan ku kadang warga di dieu nu ngahaja bari sadiluguan ku Rai Patih Kunjaya. Tah kitu mangka kudu ngutuskeun nyusulan kakang ka leuweung Mandaraka. Tah kitu Rai, muga hal eta teh ditengetkeun. Hal ieu ditengetkeun ku Rai Nawang Asih jeung Rai Nawang Asri, bojo kakang nu dipicinta ku kakang. Salami nyarios teh paranteupna paneutup Kangjeng Raja Rutret kana Rai Garwana, diteuteub radalami saurang-saurang bangun upalai telek naker. Dua urang garwa Kangjeng Raja sasar nganyemah bari imut ngagelenyu, mapaesan lambai nu ipis euceuy bari nyarita lirih tur halimpu. Hal eta tangtos baris diemutkeun ku jisim abdi kaulanun. Estu moal bade dilalaworakeun kakang. Nuhun Dimas Nawang Asih, nuhun. Sok sanaos jisim abdi ge moal bade baha kana timalan sareng kapalai salira kaulanun. Tangtos baris diestokeun kaulanun kakang moal bade midamel hal-hal nu mata kuciwa kangge salira kakang kaulanun. Nuhun Dimas Nawang Asih. Kakang kantenan ngaraos bagja sareng ngaraos regreg kana hate. Wayana sikep sareng pamadegan salira nu sakitu jembarna. Atuh puguh kakang teh teu sumareang deui dina ngoning nangtukeun atawa dina ngoning ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara ieu. Kangjeng Raja Paramitra Prabu Rangga Pandika nya ngaraos sugema manah bagja emutan ku ayana garwana nu dua tetela geuning ngajurung laku naker kana sing sakur pamaksudanana. Nyan Kangjeng Raja teh ieu mah ibarat Arjuna we Paramitra, aduh dua istri atuh Dewi Barasubadra sareng Dewi Srikani. Dewi Srikani eta nu teu regeus teh aja Paramitra. Mun ieu mah Nawang Asih urang. Atuh Dewi Barasubadra eta anu halimpu cumariosna Dewi Mayang Asri kitu Paramitra. Aduh nya ieu mah Mayang Asih jeung Mayang Asri lireun ibarat Dewi Srikani jeung Dewi Barasubadra. Pamajikan Arjuna atuh. Arjuna teh atuh Paramitra sugan mah mangga urang teraskeun. Anu cita-cita yang siga Arjuna ulah jiga wayang dina kayu. Aduh cenah beungeut siga Arjuna beuh ampun teh kumaha we jiga wayang meureun mangga urang teraskeun para wargi. Dongeng nu judulna Jasa Panji Wanara. Nah itu bari jeung guyon da kumaha da urang Sunda mah kitu para wargi sadaya geranya urang Sunda mah banyol nya geranya ye. Banyol para mitra sadaya teureuna teh kitu terus cawokah kitu para mitra urang Sunda tah. Ciri-cirina mah kitu. Aya sanes formal tapi cawokah para mitra da cawokah teh itu cenah sia teh mah kitu. Waduh heureuy da kitu para wargi tah urang Sunda ciri-ciri urang Sunda mah mata kuliah wae. Mangga dongeng urang teraskeun deui cariyos nyambung anu judulna nyaeta Panji Wanara teh. Para mitra anu mulya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya atuh jung weh ngadeg Kangjeng Raja teh lalaunan nyamperkeun ka Caketa Patih Winata baripokna cumarios. Kumaha Ki Patih? Geus beres masang sela teh? Parantos kaulanun Gusti, parantos rengsi sadayana ge. Kanduni tunggangan wae kaulanun. Kangjeng Raja talete para mitra atuh harita teh
Wapatih Winata ge ngajawab bari sedok nyembah hormat naker nyarios narada ngageter. Geus paguh dina masangkeuna Anapati. Kangjeng Raja ge para mitra naros deui. Parantos kaula nun mugi sing percanten tiasa dicobian ku salira kaula nun. Syukur ari geus sayagi geus paguh mah. Teu perlu dicobaan sagala rupa. Kaula percaya kana karancagean adika Kiwinata. Lajeng Kangjeng Raja nyaketan deui ka garwana nu dua. Lajeng atuh sasalaman bari sakali deui pamitan. Kalayan nitipkeun nagara oge nitipkeun para putra. Buktosna Den Santiaji sareng Dewi Larasati. Nyakitu deui pamitana ka anu kadua kalina ka Pati Kunjaya. Bari nitipkeun sagala rupana atuh kalayan amanat sasahat yen upama aya naon-naon anu teu bisa direngsekeun supaya nyusulan ka alas Mandaraka. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sabada menang piwejang di Kangjeng Raja atuh puguh we hal eta diestokeun pisan ku Papatih Kunjaya anu baris ngapi ngajari ngajaga nagara katut enden putri sadayana. Nya kitu deui janji baris nya-nya dina ngoni ngalaksanakeun kana sakura amanat Kangjeng Raja. Kangjeng Raja lajeng atuh harita teh anjeunna teh naek kana tonggong kuda nu katelasi kapuk kuda bodasnya cas buluna. Dicobaan memang atuh ngegenaheun oge lantaran selana meni asa genah dipakena teh para mitra sadaya. Sadel meneh sela. Hei kadang warga nu baris kaula baris miang. Ayu ayeuna kene urang mimitian pikeun lumampah mengpeung isu kene. Mangga kaula Gusti walon Ki Patih Winata ditema atuh ku jawaban ti para prajurit anu jumlahna teu kurang ti 20 urang. Atuh geus kitu mah beretak para mitra kuda bodas teh anu harita ditegarkeun. Puguh ti tukang nanuturkeun jeung Ki Patih mah jadi jumlahna kabeh 22 jalma. Ningalkeun karaton kebat kakidulkeun sakedapan ge geus teu katingali deui kunu araya di buruan karaton. Nyimas Nawang Asih ngolesen ti payun atuh kalayan diiringkeun ku Patih Kunjaya kebat ka kaputrena paragi anjeuna. Sabada pamitan ka Nyimas Nawang Asri nya kitu deui para prajurit sareng pangeussi nagri nuliana anu awaktosa tadi meningariung didinya bubaran para mitra. Para senapati pun kitu keneh sanaos kitu Nyimas Nawang Asri sinareng para putrana teu acan ka mana-mana tiluan kalah paungku-ungku bari silih hujanan ku citangis bakat tingku ngaraos nalangsa ku ayana dikantunkeun ku Kangjeng Raja padahal moalami dikantunkeun ge ngan saukur bade bubujeng bungkul. Namun naha atur raraosan teh meuni dikantunkeun salalamina ku Kangjeng Raja teh. Atuh harita malahan mah Nyimas Larasati ameh nangis ngabangingik dina lahuna nu janten ibu estu nimpi kawatireuna keur kaayanan. Ibu teh sangki ama tega ngantunkeun urang ibu. Nah baris mulih deui tenapi moal kitu amat teh ibu. Harita Den Santiaji ge sami ngaguk-guk nangis katamih-tamih kana langsaan kanggo Nyimas Dewi Nawang Asri. Dua murang kali atuh diusapan deudeuh naker kuno janten ibu bari nyarios pegat-pegat. Sing sobar barudak ama hidup di leuweungna moalami enjing pagetoge anjeunna
baris mulang deui Raden gelis anaki kukituna ulah sedih teuingnya ulah nalangsa teuing bager najannya mapatahan kanu janten putra Arika sedih jeung kana langsaan maestu teras semarengan manahna Nyimas Nawang Asri. Kumaha upami teu mulih deui ibu? Atuh tangtos we mulih deui Raden kasep sing yakinnya. Moanya teu mulih deui apaan lemurna di dieu karajaanana di dieu panglinggihanana di dieu Raden. Sok cieun teuing deui we laras mah ibu. Panginten teu aya ama. Moanya teu mulih deui geulis sok. Harina naon teh sok ka mana wae nyarios teh. Sateka pola Nyimas Dewi Nawang Asri ngupahan kanu janten putrana. Sanaos teras dipapatahan oge kunu janten ibuna. Dua murang kali teh terasa ngabangingik nangis estuning si janu nya kalaleban kunu janten Rama. Ayeuna mah hayu urang ka kapalutren bae anaking. Tuh geuning tu bibi eman tos mapageun hayu bager. Hayu anaking. Harita ngajak cengkat kanu dua murang kalih Den Aji sareng Den Larasati maksakeun cengkat teras nyampeurkeun ka bibi eman tos kitu bring weh anjeunna lumebet ka kaputren. Kacaturkeun para mitra anu mulia Kangjeng Raja sareng Kipatih Winata katut 20 para ponggawa anu sami tarumpa kuda. Atuh hawa kuda-kuda pilihan masing-masing tapi sok sanaos kitu dina kudana teh rupa-rupa nu dibawa aya nu mawa keur dahareun aya nu mawa alat-alat pikeun masak aya nu mawa alat-alat pikeun cenah manehna teh nyieun sasaungan di leuweung jeung sajabana lantaran manehna sarua harita teh nuju ka sisi leuweung Mandaraka renggeh sakabehna eureun di dinya. Ki Winata Noa waktos tadi aya di pungkureun Kangjeng Raja teras nyaketan kalian lajeng tumaros. Urang teh parantos aya di sisi leuweung Mandaraka Gusti. Bener Kipati, bener pisan. Jeung sabenerna deui alam keur lenglang jauh kana pihujaneun. Jadi bisa tumaninah keur urang moro teh Kipati. Katara paroman Kangjeng Raja bangun nu bingaheunakeur. Ngaso heula para wargi, ngaso. Katingal harita paroman Kangjeng Raja kalintang maramah-marah maina. Atuh harita teh para wargi kulantaran ningali kaayaan meni matak lenglang cenah. Jeung dina kaayaan caang matak tumaninah katuh Kipatih Cumarios. Leres Gusti, mugi-mugi atuh urang tiasa kenging seueur dina ngoning bubujeng teh. Atuh kaitu kaulanun mugi-mugi atuh sasatoana ge gampil diborona kaulanun. Pokna Kipatih Winata sarua milu bunga sanajan kitu leungeun nu katuhu mah teu elat atuh nyusutan kesang dina raraina. Sigana geus majeuhna Patih. Oh pokona mah menang salosin banyak Kipatih. Bangsa mencek etang ke kurang dikere. Langkung dicekap kaulanun asal nu baradag we sun. Nya eta kudu milihan nu badag ngan kade nu keur-keureuneun atawa nu anakan ulah dialanya. Lantaran lamun nu kitu diala lila-lila bakal beak sasatuan di leuweung Mandaraka ieu. Jadi nu kira-kira baradag nu waktuna diala kakara diala.
anakna teu meunang diala. Kitu pang-pang nama tugas di kaula Kipati. Dawu timalan Gusti. Sareng naha atuh eta sapertos anakna atana pinuker kereuna tekeng diala kaula nun. Kahiji nama karunya. Kaduana ngarah baranahan, ngarah ngalobaan, ngareneian kitu Pati. Jadi urang teu kudu miara, urang tinggal moro. Lamun miara pan sakitu bangana, jaba kudu ngalajukut jeung sabangsana. Da kitukeun we sina baranahan sakumaha mistina. Urang neangan teh nu kira-kira geus karolot eta uncal-uncal atawa mencek teh. Sae kaula nun, sae emutan teh sumanga jisim abdi sejanga estokeun kaula nun. Estu ningarojong naker kaula nun. Paneuteup Kangjeng Raja kalayana Kipati. Telesot mencerong kapalabah beleg-begna leuweung anu hejo ngemploh, rupa-rupa tatangkalan, utamana mah tangkal-tangkal kainu baradag, rajeng mata kresep ningalina. Siga leuweung tutupan teh lain bobodoan, katingali atuh, katingali para mitra sadaya. Lidig jeung ledug paragi jalma-jalma nulu mampah asup atawa kaluar ka eta leuweung nu kasebut alas Mandaraka, bari ieu sakabehna ka bawah ku nagri Mandalawangi. Dan belah kidulna nyaeta sabeakeun eta leuweung tepung wates jeung nagri tatangga nu katelah nagri Mandala Setra. Ketur di eta nagara nu janten rajana ge raina Kangjeng Raja Ranggapadikta nu kasebat Prabu Ranggasantika. Malahan masaleresna antara nagri Mandalawangi sareng nagri Mandala Setra teh kapungkurna mangahiji. Bari katelah nage nagri Mandala Buana. Dan sabada dibagi dua disebut nagri Mandalawangi belah kaler, nagri Mandala Seta belah kidul. Turu dugi ka ayeuna eta dua nagara aman tentrem, tara aya pacogrega naon-naon, estuning antara rai sinareng raka teh akur naker kaayaanana. Nagara geus beunang dibagi-bagi kieu beuki leutik para wargi. Padahal pan di kaya di negara mah teu kaeng kitu nya para mitra. Nu jadi raja mah hiji we gitu. Adina kudu turut kanu jadi lanceuk kitu para wargi. Ieu mah kulantaran adina meureun neugdreug wae hayang jadi raja tungtungna bapana pusing ye. Bagi dua we cenah negara teh kitu. Aduh nya dia para wargi. Kedahanan mah lanceukna nu ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara teh. Raina mah nuturkeun gitu. Cenah nagara teu dibagi dua. Tah namun ayeuna eta cenah para mitra nagara teh anu namina nagara Mandalawangi anakna hayang jadi raja dua anak lalaki wungkul contohna belah deui jadi dua lila-lila nagri teh jadi segede menel para wargi sadaya. Menel segede kumaha cenah segede menel segede leutik mangga urang teraskeun para mitra. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Malikan kayan Kangjeng Raja Ranggapadika sinareng papatih winata sabadalami ngadeg didinya lajeng sasauran kalayad daryanaker. Padi kapalih mana lebetna kaula nun? Nya urang tuluy asup ka jero we Pati. Kumaha ye? Geus teu ngesang teuing? Pokna Kangjeng Raja ngareret ka papati bari rai ngarenyu. Hehehe, parantos tulus ayeuna mah kaula nu. Walon Kipati Winata bari ungu. Kumaha ranika sakabeh hei prajurit? Geus siap pikeun asup ka jero leuweung
anuges ayah hareupeun urang pokna Kangjeng Raja marentah ka sakabeh para prajurit nu masih keneh ngajeng-jreng teu jauh ti kudana masing-masing. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, sadayana atanapi sakumna para prajurit ngawalon wireh parantos siap sayaga kalayan ayeuna sanggup keur asupa ka jero leuweung ngalaksanakeunna pancen pamaksudana moro mencek teh. Kantenan we Kangjeng Raja Prabu Rangga Pandika ngaraos bingah anu taya papadana eukeur meukeur ku ayana waleran ti para prajurit malah langkung bingah deui kanggo Kangjeng Raja wireh ningali para prajurit sumanget naker dina ngajawabna sumanget deui atuh siap tanaga sagala-galana keur ngalaksanakeun moro di jero leuweung Mandaraka. Syukur mun kitu mah syukur. Ulah teh ngarasa bagja ngarasa sugemana keur ku ayana aranika sakabehna geus siap sayaga pikeun ngalaksanakeun moro. Ngan perkara moro mah urang isukan bae ngamimitian. Ayeuna urang nyieun imah-imah saung we ayeuna mah di dieu. Nu merenah negla kaparengan apan lenglang taya aling-aling palebah dieu mah. Kangjeng Raja ngareretan ka sabudeureun eta patempatan. Janten lebet wae kaleuweung mah teu kedah ayeuna kaulan Gusti. Teu kudu, teu perlu kitu we. Asup kaleuweung mun waktuna moro. Ari keur bebetah keur masanggrahan mah nya mending urang di dieu tempatna rata datar tur matak nyugemakeun. Sumangga sejang ngiringan kaulanu kiwinata teu baha. Syukur mananja kalwe hanya kumaha kaulanu waktu nak kaburu beak euy. Para mitra sadaya, aduh Kangjeng Raja waktosna kabujeng seep rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara